Sabab daging hayam mah boga kandungan tinggi protein jeung gajihna teu kaleuweuhan teuing. Sok gera cobian ku maneh. Daging hayam digoreng garing, terus cocolkeun kana sambel cing lada pisan nepikeun kabeungeut maneh kaluar kesang. Tapi kade ulah lada teuing bisi maneh nyeri beuteung. Daging hayam anu geus digoreng garing, dibar ngan ku sangu haneut, tuluy diasupkeun kana sungut maneh, geus pasti rasana ngeunah pisan. Daging hayam teh lain saukur ngeunah jeung murah, tapi oge boga sumber protein hewani anu alus keur ngadukung otot jeung jaringan tina awak. Nu kadua nyaeta sapi. Kunaon beut sapi? Sabab daging sapi mah gurih pisan, loba zat besi jeung proteinna. Sok gera cobian ku maneh. Ieu daging sapi ngeunahna dijadikeun sop buntut make samara anu gurih. Tapi tong gurih teuing bisi maneh jadi bodo. Digodog nepi ka dagingna leupas tina tulang. Tuluy ditambahan ku sambel jahe jeung tomat. Geus asak mah tinggal make sangu haneut, pokona ieu dahareun matak ngeunah dina palebah letah komo lamun di daharna teh keur hujan ngaririncik. Daging sapi teh lain saukur ngeunah, tapi ieu daging sapi oge ngandung zat B12 anu penting keur sistem saraf jeung imun awak.